Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Si Rawing tanding bocah keling. Si Rawing tanding bocah keling. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita. Tandangna jawara pilih tanding nu ketelah Si Rawing. Si Rawing tanding bocah keling. Lambaran lalakon kahirupan jawara kakoncara nu tandang makalangan taya karingan. Mumpes kejahatan nanjirkeun bebeneran demi katengtreman katingtreman balarea. Si Rawing tanding bocah keling. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing tanding bocah keling. Lamping pasir nolong kawin, taya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir tepati luhur, manuk mapang caana berang. Si Rawing tanding bocah keling. Naskah Yasana Yat R, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Langit mimiti kibar kaangna, taya mega nahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wangtas ilang. Dageningan jagono taya tandingan. Asikna kasar sama nanjur ngaran Si Rawing harita. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Rawing tanding bocah keling. Duta Suara Karawang 103,2 Mokaha eta panarajang teh lamun lain Si Rawing anu jadi lawana matak ngabahayakeun. Tapi Si Rawing memang geus bisa maca maksud tujuan anu jadi lawan, ngagilirkeun awakna saeutik bari leungeun katuhuna mata nakis leungeun santana. Bantrokna kekuatan geus teu bisa disingkahan deui. Santana ngegero bari ngabangkieun ka tukang, dua leungeunna jadi ngaplek siga anu potong. Sedengkeun Si Rawing pancuh dina tangtunganana estu teu kedag bulu salambar sigana teh. Nya ongkoh manehanana anu hayang ngadu kakuatan, kumaha liatna kulit teasna tulang. Ayeuna dikuku
kalaka ngabangkieu mundur ka tukang. Kumahe ari Santana. Kumahe yo. Santana nepikeun ka burial buncelik panona antara hate anu muntab panas ku amarah jeung ka nyeri anu nyaliara dina sapasang leungeunna. Setan, leuwih hade aing ngadut jiwa sia jeung maneh Rawing. Suka keneh aja pikeun diri aing sia. Santana bener-bener bandel, dirina memang geus nekat, peunggas harapan pikeun dirina. Leuwih hade aja pati batang hirup bari jeung terus nyandangan wiwirang teu bisa ngelehkeun si Rawing. Nubruk nyuruduk ku sirahna ngarah kana beuteung si Rawing. Lamun keuna mah cukup bahaya oge. Dapugu sanajan ukur gerakan nubruk tapi dibarengan ku tenaga lapisan mah jelas ngabahayakeun pikeun pihak anu jadi lawan. Ayo lawan. Si Rawing nyakepkeun bibirna, hiu leungeun katu si Rawing dina waktu harita meta kena pisan kana dada kenca Santana. Jengkang ketul. Santana ngajengkang ngegedebut ngebebengkang kana lemah, katingali dina sungutna nyebrot getih hirup lalambaran. Kerjet dua sukuna kekerjetan sakedeung anu saterusna sirahna ngulahek teu usik deui. Santana bener-bener ngalayang jiwana. Si Rawing lempang ngadeuketan panon neuteup antep ka Santana anu ngan ukur tinggal ngaran gogodeg bari ngomong sorangan. Aya bae aing mah ye. Nekat ieu si Santana nepikeun ka milih paeh tibatan sadar kana dosa jeung kajahatanna mah. Nah, ieu mah ye. Ngan memang kitu meureunnan kahayangna. Jeung wajar we nya. Hukumanana deui ieu mah ye ka jalma jahat anu tukang ngabinasa ka sasama. Kudu ditamatkeun riwayatna. Lamun teu kitu tetep bakal jadi bibit berwit ye nya, bakal jadi penyakit. Keluar Nyai, lain kala kacicing we di jero imah bari jeung ngintip keluar. Sok keluar. Cek si Rawing bari ngareret ka lebah imah. Nyi Asmi nuti tadi noong tina sela-sela bilik kana eta kajadian harita ngarasa kaget sabab si Rawing bet nyahoeun lamun manehna ngintip atawa noong kajadian di luar. Sadar yen si Rawing teh geus nulungan dirina, gancang Nyi Asmi harita muru keluar. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si Rawing merhatikeun kaayaan Nyi Asmi, sedengkeun Nyi Asmi nangtung bari tungkul beuteung wani padu teuteup jeung si Rawing. Lalaki anu geus jadi jalan dirina leupas tina cengkreman si cambuk setan Santana. Kunaon kalakah tungkul wae Nyai. Karunya teuing ye, jadi peuting pangantenan jeung kusir kudanya. Aduh, wayahna Nyai, tapi urang teu kudu ngarasa peunggas harepan. Umur Nyai masih keneh ngora. Nu geus kajadian tur tumibak ka diri Nyai kudu ditarimakeun ku kasabaran jeung ketawakalannya. Aya nu nyalang kurung keluar tina sela-sela bibir panon Nyi Asmi. Sabab tadi cukup lila ngabandungan kana kajadian di luareun imah. Dirina bisa nyaho yen lalaki anu ayeuna aya di hareupeunna teh ngaranna si Rawing. Hiji ngaran anu remen kadenge ku ceulina, ngan kakara ayeuna make diparengkeun bisa tepung lawung. Abdi nganuhunkeun kana pitulung ti salira Akang. Upami teu aya Kang Rawing mah nu kateuing kumaha nasib abdi Kang. Nya geus kitu be beureunan Nyai. Akang teu pupuguh bet ngalantok ka dieu ya. Nu akhirna bisa nganyahoankeun Nyai keur didekeman ku si cambuk setan alias Santana. Ngan wayahna nya isukan mah mulang ka lembur sabab karunya tuku kolot Nyai nya anu ngarasa leungiteun.
Kadenge deui Nyi Asmi nyarita sorana dumareda, ras inget deui kana nasib dirina anu geus kasungsi ku santana mangsa dina kaayaan tanpa daya. Nanging diri abdi ayeuna bet asa daya pangacina Kang Rawing. Sabab ieu diri geus kotor kasungsi ku si santana si cambuk setan. Abdi bet asa daya artina upama kudu mulang deui ka pilemuran, Kang. Si Rawing memang bisa ngarti kana kaayaan hatena Nyi Asmi, kaayaan anu memang leuwih nyeri batan ditigas ku pedang. Sabab Nyi Asmi jadi ngarasa peungas harapan, ancur pangharpan jeung implenganana geusan nyorang rasa kabagjaan. Komo lamun ras inget kanu jadi salaki anu geus eueuh di kieuna jadi korban si cambuk setan. Ulah sedih jeung detik hate cek Akang oge Nyai. Sabab kejadian anu kerenapeun ku Nyai eta mangrupa sabagian leutik tina lakon hirup anu kudu disorang ku urang. Tarimakeun we nya sing sadrah sumerah cek Akang oge Nyai kanu maha kawasa. Kade ye ulah sadrah sumerah ka Akang. Hayo ke Akang jadi kabita deui. Nurutan kawasi santana. Janten abdi wangsul ka lembur, Kang. Namun izin gitu, Kang. Si Rawing ngalengkah maju, nyekelan tatak Nyi Asmi bari terus nyarita. Moal Nyai, sakumaha anu diomongkeun bieu ku Akang, kajadian anu tumiba ka diri Nyai, hiji kanyataan anu kudu ditarimakeun ku urang. Naon sababna? Sabab urang memang moal bisa malikan deui naon rupa anu geus kajadian. Jampena yen dina poe-poe panjang mangsa anu bakal datang masih keneh aya ambahan pikeun urang. Kitu tah ari cek Akang mah nya nu mata wayahna isuk-isuk ku Akang dijejapkeun balik ka lemurnya. Nyi Asmi ngareret ka lebah layon santana, bet ka hudang amarahna kacecep jeung kageuleuh ka eta jalma. Tumuwuh karep hayang ngajejeg jeung ngancurkeun waruga santana. Nyi Asmi ngalengkah maju rek nyampeurkeun ka lebah layon santana, tapi gancang leungeunna dicekelan ku si Rawing. Puguh memang geus kasakuan naon maksudna Nyi Asmi dina waktu harita. Hup, hup, hup. Geus teu kudu ngaruksak deui waruga si santana, Nyai. Sanajan dicacak oge da puguh henteu karasaeun, da puguh nyawana geus hiber. Keun bae nya, antepkeun nya. Malah Akang isukan rek minta tulung ye nya ka lembur anu deket ka dieu sangkan dikuburkeun sakumaha mistina. Eueuh hartina make jeung disiksanya diruksak warugana oge sabab jelas geus koid. tenang cek Akang oge nya, kudu bisa narima kalawan sadrah kana kanyataan anu karanapan ku urang kitu tah Nyai. Tapi si santana anu geus ngancurkeun pangarepan jeung kahirupan abdi, Kang Rawing. Gara-gara ieu jelema anu geus ngaruksak ngancurkeun kahirupan abdi, Kang. Cek Akang oge, lebah dinya mah Akang oge ngarti, Nyai. Jeung leuwihna ti eta, moal aya hartina. Sanajan ayeuna namplokeun kacecep jeung kageuleuh ka waruga anu geus eueuh nyawaan. Keun antepkeun. Santana geus nebus laku jeung dosana. Ajalna santana lain kurang, tapi kulakuna sorangannya. Lantaran geus nandasa jalma-jalma sacara ngaja. Dumeh ngarasa dirina jago meureunnan tadina. Nu akhirna lakuna mangprung ku nafsu, lampah marudah ku amarah. Pan kieu tah kajadianana. Sanajan sok diselang bari jeung heureuy, malah aya kalana caritaan si Rawing sok matak pikaseurieun. Tapi satiap papatah anu dilisankeunana memang mampu matri hate Nyi Asmi. Nu akhirna sadar kana kanyataan anu disinghareupan ku dirina dina waktu harita. Poe isukna di lemurna muwuh jadi genjleung. Komo tuta si Rawing menta bantuan ka urang lembur pikeun nguburkeun santana si cambuk setan. Ngaranna jadi bahan caritaan sararea pangeusip lemburan. Sabab si Rawing
lain bae geus ngebebaskeun Nyi Asmi ka indung bapana. Tapi leuwihna teh eta santana si cambuk setan anu ganggas jeung garang teh nepikeun ka hanteuna pisan ku si Rawing. Si Rawing henteu lila aya di pelemburan, da pugu masih keneh aya nu rek dipaluruh ku dirina. Harita terus ngalengkakeun deui sukuna gesan neruskeun hanca lampahna. Wanci peuting ngalimpudan alam buana. Sora papaes peuting nganteur ngangkleungna geter impian anu disorang ku jalma anu geus nyirnakeun pikirna sare di jero enggona. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Di antara galura laut kidul anu teu oleh motah teu eureun-eureun, paselangna tonjolan batu-batu karang anu ditembrag ku ombak laut jadi kacaangan ku sinar bulan. Sanajan teu pati caang, tapi bisa jelas ngabandungan tilu jirim anu dariuk di sisi basisir nying hareupan ka lebah laut. Kadenge lalaki anu geus kabilang aki-aki cumarita deui. Tah, penting ieu sih karena bae mangrupa waktu pikeun lain kudu miang euy keling. Ilmu maneh geus manjing. Luyujeng pituduh ti guru gaib maneh. Upama geus mampu ngayakinkeun ilmu brajakila, mangka diri lain kudu init gesan ngalajiwana anu ngaran si Rawing deuleu nya. Si Keling bocah sakti nu salila ieu ngaranna geus jadi bahan caritaan balarea lantaran tindak lakuna anu geus ngarubuhkeun jago-jago anu geus boga ngaran. Katingali harita neuteup ka Ki Jarasuki bari nyerenge seuri. Telila terus nyarita. Jadi, uing geus dipercaya aja nama pikeun neangan si Rawing euy. Euy, aing rek gelut aja si Rawing euy. Lantaran manehna anu geus maehan bapa aing sia, malah montong-montongkeun leungeun ajeung suku bapa uing sia. Jadi ku aing bakal dibales sia, disasak sia awakna tingalikeun sia ki. Memang kitu kuduna euy Keling. Ingetkeun, upama geus tepung ejeng anu ngaran si Rawing, maneh teu kudu ngarasa asa-asa deui nya dina tindakanana. Ketrukeun sakabeh kekuatan ejeng pangarti maneh Keling. Tapi ingetkeun euy, ilaing kudu tetep waspada Keling. Sabab ukuran kiwali iwal ti si Rawing nu boga pangarti di luar kemampuan jago-jago biasa deuleu euy Keling. Si Keling tembong dina waktu harita nepak dadana. Sifat sombongna beuki kuat bae. Manehna boga kayakinan baris mampu ngalajiwa musuh satru kabuyutanana anu ngaran si Rawing. Kitu cek pikirna. Pokoknya mah ari keur uing mah mending keneh paeh lah eureun jadi jelema euy. Tibatan aing teu bisa ngalajiwana si Rawing. Sabab nana hati dah hirup oge, benar teu gempar. Maneh kalak kacicing wae geuningan euy. Si Keling ngareret ka Gempar bari nanya. Gempar ungeuk bari terus ngawalon. Sarua jeung Mang Keling, nepikeun ka ayeuna masih keneh teu lieu. Leuwih suka milih paeh, batan teu bisa males pati ka nu ngaran si Rawing. Nah geuningan, maneh oge pecigaan nu nyeri hate ku si Rawing euy. Musuh ti tadina maneh euy Gempar. Bapak kuring oge paehna ti aparan ku si Rawing Keling. Jadi wajar lamun si Rawing nepikeun ka paeh. Sakuduna dirina dibinasakeun ku maneh Keling. Sarta dewek percaya maneh bakal sanggup pikeun merenan jiwana si Rawing. Ki Jarasuki bisa merhatikeun kumaha sorot panon bocah Keling. Sanajan bocah keneh tapi gular-gilerna panon anu liar ejeng buringas nandakeun jiwa anu geus bener-bener kapanjingan ku jiwa kajahatan. Keling, memeh ilaing indit kade euy, yakinkeun diri sapinuhna nya yen diri maneh bakal mampu gesan ngalajiwana si Rawing. Sabab lamun si Rawing geus dipaehan ku maneh, mangka jalan anu lega jeung ngapalombung bakal atra di hareupeun urang.
kahirupan urang bakal senang lir ibarat hiji raja deuleu keling kitu tah. Ari keur aing mah geus yakin euy si Rawing bakal paeh lah ku aing karena aing geus nyelekeun jago-jago sababaraha urang namun teu bisa maehan si Rawing kancangan ayeuna mah ini euy mana rek miluki Ilaing init bejeng si Gempar keling ngan dewek tangtu bakal ngabandungan atawa ningalikeun di kajauhan. Sekali deui dewek rek nalih ka maneh euy. Geus yakin karena kemampuan jeung kekuatan maneh keling. yakin pisan euy si Rawing pasti paeh ku aing sia. Yakin maneh moal mere diampun kanu ngaran si Rawing sarta yakin maneh bakal menang. Torek maneh masih aki-aki peot torek cilopong dele cilopong maneh akan percaya keneh karena kekuatan aing sia. Si keling katingali rada muncereng ka Ki Jarasuki. Syukur lamun memang gitu mah euy. Dawek bener-bener suka jeung panuju pisan deuleu keling. Tapi ingetkeun ku si lain keling. Maneh kudu tetep waspada. Si Rawing teu bisa disajajarkeun jeung si Dalmaji, si Dewe Panganting atawa Anom Gagan. Pangarti si Rawing jauh disaluhureun jelema-jelema anu bi disebutkeun ngaranna ku dewek. Jadi tetep si lainnya kudu hati-hati. Ulah dibere kesempatan pokona anu ngaran si Rawing potalan ku maneh deuleu nya. Aing oge jadilah siap. Setiap panarajang aing moal aya nu teu keuna sia tingali aing ayeuna boga ilmu cariji sakti jeung prajakila. Kekuatan aing tingalikeun sia bakal ngarankeun si Rawing hirup jadi jelema sia. Ki Jarasuki ngareret ka Gempar teu lila terus nyarita deui. Gempar, dewek mercayakeun ka ilaing dina mangsana marengan si keling miang euy. Sarta ingetkeun nya ku si lain Gempar. Iwal ti si keling anu bakal bisa ngayonan sekaligus maragatkeun jiwana si Rawing. Dewek buka keyakinan kitu lantaran sarua jeung guru gaibna nya teneh yang waluki anu geus mere keterangan ka dewek. Jadi lain kudu bener-bener bisa ngamanfaatkeun tanaga si keling sakumaha misdina Gempar. Apal keneh di mana lebah-lebahna lembur si Rawing ha? Gempar ungeuk bari nembalan. Beres Ki Jarasuki. Malah nurutkeun pikiranku ni mah ulangan ukur si Rawing unggul. Tapi sakabeh kula wargana oge kudu ditempur lodeskeun Ki. Bener Gempar. Memang kitu sakuduna deuleu euy. Ngan ngeunaan eta mah teu gampang. Upama memang si Rawing geus kojor, maneh tinggal marentahkeun ka si keling. Saha anu kudu ditamatkeun riwayat hirupna deuleu euy. Sewaktuna maneh kudu init miang dina waktu ayeuna deuleu. Sok, jung geura init ka itu. Aing lek gelut ajang si Rawing ay. Maneh mah miluki. Amun kitu maneh atuh neangan indung wing sia sima. Kudu nepikeun ka pangis ya euy. Maknya aing balik ka dieu acan keneh aya si Mamas ya. Si keling tetep inget bae ka Nyi Asih. Ari kitu teh mah da puguh anu nyusuan ti oro keneh. Nya kitu keling. Nu matak dewek ayeuna teu miloge euy lantaran dewek rek neangan indung maneh deuleu. Sing percaya indung maneh bakal kapanggih keling euy. Atuh geus kitu mah katingali Gempar jeung si keling terus lalempang lumampahna ngahaja milih waktu ti peuting sabab luyu jeung parentah atawa pituduh ti Ki Jarasuki. Si keling setiap ngalaksanakeun tindakan memang leuwih alus dina wanci peuting sabab salila ieu ti leuletik nepikeun ka sagede kitu mimindengna mah dilatih dina hal ilmu silat teh dina wanci peuting. Leuwihna ti eta dina wanci peuting tangtu milungan teu jeung marengan bocah keling anu ngalaksanakeun tindak lakuna. Duta Suara Karawang 1-0
Ki Jarasuki ngawaskeun jirim gempat jeung Sikeling anu beuki lila beuki jauh mapai-mapai sisi basisir. Ki Jarasuki nyerengeh seuri sorangan. Rasakeun sia Rawi. Isuk atawa pagetur di mana-mana tepung jeung Sikeling. Di dinya paraga tamat riwayat maneh sia deuleu. Hutang kan nyeri teh bakal lunas deuleu. Sanggeusna maneh kojol mangkat diri aing anu bakal jadi raja di Tatar Sunda. Jago-jago sakabeh tunduk jeung patukan diri aing. Moal aya deui jago anu wani ngabangkang kana parentah aing. Aing yakin Sikeling bakal mampu ngawujudkeun caritaanana. Si Rawi pasti kojor ku Sikeling. Geus kitu mah katingali Ki Jarasuki indit ninggalkeun eta patempatan. Kitu nate bari hate jeung pikiran dipinuhan ku rasa kepastian jeung kayakinan yen jalma anu ngaran si Rawi nu salila ieu jadi kacapangan balarea baris ngalayang jiwana ku leungeun Sikeling. Peuting terus lumaku marengan geteran alam ti peuting. Gempar jeung Sikeling terus lumampah. Itu nate memang teu bisa buru-buru sabab memang geus meunang ngitung waktuna. Ditepieun kalemur di mana matuhna si Rawi paling-paling dina peuting isukan wance beurangna ngahaja rek leureuh di salah sahiji lembur. Urang tinggalkeun heula Sikeling bocah sakti anu dianteur ku Gempar kalawan tujuan geusan ngalajiwa si Rawi. Nu pikeun Sikeling mah jiwana memang geus dipatri ku pangaruh caritaan Ki Jarasuki. Yen si Rawi mangrupa jalma anu geus ngabinasakeun jiwa bapana. Teu matak aneh lamun Sikeling hayang buru-buru tepi ka tempat anu dimaksud. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun harita si Rawi anu keur lunta ti lembur lumampah neangan laratan maluruh laku ngeunaan bocah keling. Harita bet ngambah ka daerah basisir kaseuketan panon si Rawi anu geus aya dina kakuatan puncakna ilmu bet ngarasa katari ku kaayaan hiji jirim anu katingali bangun keur kukuliatan di sisi basisir deukeut kana lebah salah sahiji tonjolan batu karang. Corat. Ngan sakilat si Rawi geus tepi ka tempat di mana ayana eta jirim. Si Rawi nelek-nelek karena keayaan jalma anu jelas bener-bener ripuh keayaanana. Si Rawi kaget anu lain dikieuna sabab sanajan nya geus taun-taun tetepung tapi pikeun manehna moal kasamaran deui yen eta teh Ki Wadal Putung geningan. Ki Wadal Putung ieu teh. Aduh. Naon ieu Ki Wadal Putung? Mau jai kaberangan atawa teu galak? Naon Ki? Si Rawi gancang mangku awakna Ki Wadal Putung terus dibawa ke tempat anu henteu ka tepi ku cai laut. Di lebah tempat anu kawilang ieu dapuguh memang harita wanci geus beurang. Si Rawi beuki kaget ningali kaayaan badan Ki Wadal Putung nu gareuneuk siga anu tarutung. Tetela dina sesa-sesa kakuatanana Ki Wadal Putung masih keneh tacan ajal binasa. Dirina masih keneh bisa mertahankeun hirupna. Si Rawi surti kana kaayaan anu tumiba ka Ki Wadal Putung. Yen Ki Wadal Putung geus aya anu ngaroga hala. Nyaan. Ieu mah ye kejem telenges ieu mah ye jelema anu geus nganiaya. Sanu geus deleka ka anjeun teh Ki Wadal Putung. Gancang bejakeun ka kuring. Ieu kuringnya si Rawi teh aya. Ki Wadal Putung lila neuteup ka si Rawi nu deku gigireunana paneuteup anu geus kurang pamorna lantaran kaayaan anu memang geus parna pisan. Ngagaleter bibir Ki Wadal Putung teu lila terus nyarita deui lalaunan.
Rawi rukun tepung didi hajakal kijam marel abdi kula tenangkeun heula Kiwada Putung, tenangkeun heula kek ulah loba cumaritanya kek ulah wakal gelak deui aduh nya meh teu percaya ya kuring Kiwada Putung upamana pikeun gangaranapan kieu jadi anu geus ngalakukeun kieu teh ka Kiwada Putung maksud teh benar si bocah keling benar Kiwada Putung. Kiwada Putung ungeuk bari nyarita lalaunan. Benar Rawi si bocah keling Kulahe sirah Kiwada Putung ngulahe Kiwada Putung ngelepaskeun napas anu panuntungan. Si Rawing hanjelu hatena sabab tetela Kiwada Putung geus teu bisa ditulungan deui. Kituna teh Kiwada Putung masih kene bisa manjangkeun hirupna henteu nepikeun ka langsung ajal. Geus kitu be meureunnan kudu panggih heula jeung si Rawing. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dibarengan ku hate anu prihatin harita si Rawing nguburkeun heula layon Kiwada Putung. Tutas kitu mah terus miang deui neruskeun lampahna. Keur anteng si Rawing leumpang ngadadak ti hareupeunana aya awewe anu lumpatan. Nilik dina kaayaan mah jelas masih keneh ngorak jeung boga rupa anu geulis deui. Harita lumpat nyampeurkeun ka si Rawing, napasna ngahegak terus nyarita hareweus-weus. Tulungan! Aya jelema jahat anu ngudag-ngudag. Tulungan di sana. Tulungan! Si Rawing nyekelan leungeun eta awewe ngora bari nyarita. Ke tenang heula mana anu ngudagna bet aneh sieun diudag ku jelema atuh ieu teh keun bae atuh nu nutur mah resapeun meureunaan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Tanding Bocah Keling. Lampir pasir nulung kawin kaya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat luhur manuk mapan caana berang dina tekad makalangan tumpes segala durjana horeng jawara sajati katentreman harita ngadadak ayah. Si Rawing Tanding Bocah Keling. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna taya mega ngahalangan gumulung rasa kabunga rasa hari wangtas ilang dageni
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.